rasa didelekeun mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui. Aduh mantep tah. Bobogohan nya eta santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si Mbak. Kabeneran pas jam 9:30 si awewena deuk beli baso kabogohna aya. Pan pas jasa eta. Pas jasa. Barang disapa di tengah jalan neng orang ngobrol lah sakedel itu atuh dasar sasarua bogoh atuh siap atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu lain monyetnya nage atuh bobogohan diuknya rada ngarendeng saeuti ai patoel mah tilok santri mah haram ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna ai praktek sila laki nggak deketan Noel begitu cek mah jika na ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pancan nikah atuh teu naon sekedar Noel laki bae cek dina lamun urang dek happy coba pangningalikeun heula geus aya kokolot geus aya anu neuleukeun pan urang isin cek dina teh ai kitu bang geus eueuh sasaha ya tinggal urang duaan oh masalah cek coba kakak intip kalau diintip tah ku si lalakina teh santri keneh santri urang sagama emang kitu ieu kadi jadi neng geus eueuh sasaha bener coba kebelah ditu besi aya kene dideulean deui balik deui geus teh aya sasaha nek geus aya di deketan coba abah tuh ibah abah emak besi aya kene di hareup coba ditempo ning geus nutup malah mah geus nutup geus teh asa saha deket si santri dieu ka di begitu dicekel pundakna cek awawena coba Allah geus hees tancar atuh si lalakina ngejak ye cak santri lalakina atuh Allah mah la takhudhu sinatu walan naum atuh haju ngadalil panjana di dunya Allah mah tilok nundutan tilok hees atuh aya teu nundutan teu hees mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geus na ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbab tabi'in
al-mukarramun para alimil ulama para asatir mobil khusus kakersana Abah Haji Sageli oge ka Abah Haji Abbas salaku besan simkuring ka Ustad Sofa oge ka para kiai nu sanesna nu mudah-mudahan para kiai, para ustad, para santri diparanjangkeun umurna ku Gusti nu lain santri mah lain kiai lain ustad ulah ulah henteu komo lurah malah mudah-mudahan para rahmat aparatur pemerintah sipilna militerna nu alhamdulillah dina riungan urang pasti di mana bae di Kabupaten Tangerang mah hadir para calon-calon kepala desa hayang dipilih dina riungan boro-boro nu gede nu leutik ge hadir keges jadi lurah nama hati ti lokal hadir di ditu tapi di pasar Kemis aya di dieu malu ti heula tapi eta nu enggeus-enggeus mudah-mudahan kahareupna mah berubah bil khusus pisan ka sahibul musibah nu dina tiluna ngundang ka simkuring teu tiasa 7 ge ngundang teu tiasa 40 ge lamun teu haju careurik moal ge haji sadar moal balik caknya aing mah lamun teu bisa jadi kula milu sadar akhirnya aduh Gusti Allah isuk-isuk ngopi cek manehanana cek almarhum lah rek keureunan dia ngopi moal ngopi deui cenah ka haji sadar teh bahkan mun kula maot cenah panggerokeun guru kula dicelongok kajadian paeh maot nah eta lah nu jadi kaiingetan ku para keluarga haju loba ieu ku hari nu kararieu ye sababaraha kali keluarga anu endek maotna almarhum teh amanat hayang disolatkeun ku kula deureus keneh tah mah hayang ditahlilan ku kula deureus keneh tah menteng keneh aya kiai hayang dipandian ku kula pan teu beres eta urusan aduh tapi dikersakeun ku Gusti di rumah sakit nyana geus amanat bae tetep hayang dipandian ku kula kaluar nyana ti rumah sakit hayang zarah heula ka dieu ka Abah zarah bari muriang ge balik ka ditu ka daerah Gondrong kunaon tas zarah maot nah tunggu geus kula ulah balik deui geus pandian di dieu lah aing kawasiatan ongkoh geus aju dipandian ku kula di dinya tah jadi loba anu kos kararitu almarhum maot umurna cukup bagus cukup lumayan sebab di luhur 70 dipanggil ti heula ku Gusti Allah tadi kamari haji sadar gideg bae kunaon haji gideg bae kunaon nyana nu ti heula dipanggil lain mamang cenah hayang gegeran mamang maka sebut ti heula jadi nyana eta hayang nama ti heulaeun tibatan almarhum haji sadar teh eta kunaon nyana ti heula cek nyana teh aduh jadi berarti sebenarnya mah hayang ti heula haji sadar teh
ngan kapiheulaan emang namun gak haji munggah haji mah hayang paheula-heula bahkan aya anu nyogok sagala 20 juta di Depag pusat nyadiakeun saha nu bisa nyogok 20 juta eta korsina maju korsina nu tatarina bakal menang 2014 jadi ka 2013 20 juta lamun 20 juta deui maju ka tahun 2012 geus liwat meureun mah tuh jadi meureun tinu tahun 2015 20 juta ka 2014 lamun 20 juta deui tahun ieu 32 juta ditambah 40 juta seberapa eta berat 72 cukup jangan neraka mah teh ge kunaon jadi karar itu ya timbul masalah-masalah nu lapor ka sim kuring kumaha teh kieu cenah teh urang lamun nyogok 20 juta urang maju lamun teu nyogok urang tetep bae 2014 mending nyogok tah mending ulah jijikula lumayan 20 juta sogok engke kasorgana lewat neraka heula pan kitu amat cenah ge teu aya nyogokan jing tah bahasa dieu tah aya nyogokan jing aya jingjang jingjingan jadi lamun carita maut mah carita maut ti heula urang embung nuturkeun jeung embung kasebut ti heula boro-boro anu ngora pantar haji sadar ge embung kasebut ulah ka heula paeh mah kajen teuing nu ngarora bae cak haji sadar tolol teu coba nyana membung ka kasebut padahal mah urusan maut teh berarti urusan balik lamun nyaritakeun balik pang nikmat-nikmatna jeung pangeunah-ngeunahna jeung pang bungah-bungahna budak leutik keur sakola balik bunga di kantor dek balik bunga di pasar dek balik bunga komo tamah lamun lebaran mah si mbak jeung si emas kajian teuing macet ke bunga bae lantaran dek balik nah ieu ge dek maot eta berarti balik ka ditu bunga tante dek balik ka ditu bunga tante aja sadar cicing bae moal ka jembut bunga aing cenah dek maot eta balik kuduna mah bunga nikmat jasa maot eta lantaran begitu maot urang selesai beramal teu kudu salat, teu kudu puasa, teu kudu zakat, teu kudu haji, geus teu kudu ngaji, beres asal geus maot, urang pokona geus senang. Setungtung urang can maot ditungtut urang beramal ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulanana maot eta senang lantaran balik. Kira-kira bunga tante ta maot? Nu ngajawab tetep kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun senang kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun bunga lantaran urang can percaya ka diri urang iman mah aya percaya mah aya bahwa di jero kubur aya kasenangan kubur di jero kubur teh aya siksa kubur urang teh geus nyaho jasa ti Kangjeng Nabi melalui sahabat, melalui para tabiin, melalui para wali, melalui para ulama caritaan aya naimul qabri, aya adzabul qabri. Nyaho urang kabehan ketika urang dititah ti heula ka kuburan, ieu urang nu deuk dihadapina nyaho kesenangan kubur, nyaho siksa kubur tak eta tacan jelas. Kulantaran can jelas ketika dititah maut kelak kunaon emang encan jelas ya aingnya bakal menang siksa kubur apa kesenangan kubur kok bisa can jelas gitu emang kunaon kredit can anggeus
kredit can anggeus sih, kredit motor, kredit imah, kagincu-gincu di kredit can anggeus lu mantep teu percaya. Tapi melamun para wali Allah mah, para wali Allah ketika datang malakal maut, assalamualaikum, waalaikumsalam, sahaya abdi malakal maut, alhamdulillah. Dek naon tugas abdi mah tuh ai datang berarti dek nyambut nyawa. Masya Allah abdi geus rindu jasa. Kunaon lambat amat malakal maut rindu abdi mah hayang geura kapanggih jeung Gusti Allah. Lantaran tiap waktu salat ku abdi disebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Unggal salat Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tipeting abdi zikir Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuaridet berhadapan jeung ku abdi disebut-sebut malakal maut, cepet ulah diingkekeun deui. Para wali mah kos kitu. Ketika datang ke Haji Sadar, assalamualaikum, saya abdi malakal maut, sok sembarangan baik, lah main-main ih. Aduh cek Haji Sadar teh, cek malakal maut pan ngaranna Sadar, ngaran doang, hate mah encan sadar. Kulantaran urang mah kahijab keneh ku urusan-urusan dunia, maka paeh teh encan kanyahoan ngeunaheun jeung can kanyahoan teu ngeunaheunana. Setiap bangunan-bangunan nu endek dibangun deui dirusak heula. Aya imah jore rusak mulai dibangun deui. Pasar kumuh dirusak engke dibangun deui. Dirusak teh lain dek diantep horeng dek dibangun deui. Urang ge ieu urang horenganan dek dibaguskeun, dirusak heula, dimaotan heula. Jadi cek ahli tasawuf maot eta dek menghadapi hidup baru. Ari urang dieu menghadapi hidup baru teh papanganten. Selamat hidup baru. Puguh hidup berat mah sebenarnya mah. Hirup berat tadi tuh can pamajikan menang saminggu minta selop deui, sabulan minta BH deui, sabulan minta sedow deui, puyeng mangkaning duit teu pati boga. Jadi ini hidup baru tambah hidup berat sebenarnya mah paeh akarak hidup baru. Nu ieu selesai urang wari mulai hidup baru. Kos kitu dosa bener nama di jero imah teh, di jero imah lamun ieu imah endek dirungkadkeun, imah endek diganti ku imah anyar, dikaluar-keluarkeun heula pangeusi imah, dimimiti kursi meja lamari kabeh pangeusina dikaluarkeun, geus kosong eta imah. Wah urang dibukbrak-bakbrik lagi gampang, malah aya nu make beko sagala brus geus selesai. Tapi lamun di jero imahna aya pangeusi imah, aya lamari, aya meja, aya kursi dan lain sebagainya malah ditutupan, ngabangunna hese dirungkadkeun lalaunan belah dieu heula ke belah dieu. Sing ada beusi kenal lamari belah dieu heula, sing ada beusi kursi belah dieu heula. Angel dirungkadkeunana. Sakarat ge sarua. Lamun di jero hate urang geus kosong eueuhna naonan, sakaratna babari. Cek malakal maut ieu mah kosong jasa kopong eueuhna naonan dieu mah. Geus ditepak doang set cabut beres. Beres tapi barang dek dicabut di deuleu ku malakal maut. Waduh, aya mioan. Mio aya keneh di jerona ieu. Uluh. Nu belah dieuna aya apansaan. Ieu mah pas sedak-sedak cenah ieu. Barang di deuleu belah dieuna. Aya jahe urang Karawang ieu mah. Pas sedak-sedak hede di jero hatena. Lila malakal maut nyabutna, cabut deuh mio ngahalangan. Supkeun deui. Cabut deui set apansa ngahalangan. Supkeun deui.
cabut deui rangdang ora aya di jero asupkeun deui angel eta kamari kula sedih jasa aya nu sakaratul maut 7 beting setengah kiai padahal setengah kiai akhirna datang keluargana ka kula minta doana jeung minta cai jeung deui minta hampura kula keur ka Jawa harita akhirna minta hampura cek kula di hampura bere caina ka ditu teu dibere cai titah langsung aja kurana keur di Jawa begitu kula ngahampura beres ditelepon kula ngobrol jeung anakna cek kula teh bebas-bebaskeun bae naon nu aya di jero hatena bijakeun kula aya naon kula aya nu dipake kainget beres dinasihatan bejakeun langsung plong tah jadi urang lamun sakaratul maut aya be nu kainget ku urang angel sakaratna mantak dikuari ya gara plong-plongkeun apa sanunya subuh pararae seorang waliullah ngabahasakeun paeh teh sakumaha endek ngabangun imah dek diajarkeun deui hirup urang dek diajarkeun deui ketika mautna hese aya nu ngahalangan nu mantak belajar maut memeh maut nu asli mutu qoblaan tamutu paehan heula geura diri urang teh memeh urang paehnya paehan kumaha paeh tina kahayang ulah loba teuing terutama kahayang-kahayang soal dunia mun nyaritakeun dunia urang ulah hayang dunia caritana di dieu disaga teu akur saeutik-eutik aja sebab ieu rentul kabeh nu diteangan unggal bae dunia kabeh ku resep-resepna kana dunia berani datang ka ngeureudit oge boro-boro nu lain kiai-kiai nage milu kamari kapan langit biru milu kan datang ka kuari boga utang keneh kan blow on eta kabita ku dunya ngahalangan bakal ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun maot model kumaha modelanana cak urang mah cak urang nu pantes paeh teh nu karolot bae aji sadar meujeuhna maksudna geus kolot gitu tanu diajak kukula tah haji supaya leuwih ti meujeuhna tah mah tah tukang karung leuwih ti meujeuhna naon sebabna sebab geus eueuh bulu nu hideung di dieu geus huis kelek geus huis kabeh handapeun bujal ge huis kabeh meujeuhna modar tah mah sabenerna mah namun tah kukula dibawa ngariung bae supaya rada beneran saeutik sebab nyana dagangna tilok bener namun aya nu mesen karung 1000 nu bagusna 800 nu 200 teh bener eta untungna cek jadi tolol meureun tah eta nu pantes mah nu karolot paeh teh jeung deui nu bagusna mah tartib mah teh mimiti kakana haju adina di haju adina haju bungsu abeh aya persiapan ketika kakak orang maut wari bagian aing geus aing di masjid bae ditanya ku sasaha ge sia di masjid bae bagian aing paeh sebab kakak aing geus tartiban geus adina mah kancolah keneh calon lurah heula merean duit eta pan haram sabenerna mah mere jeung nu narimana ka neraka kabeh tah mah kos kitu mau nayangnya mah mun aya kiai narima duit di calon lurah siap dikerebekeun ka neraka haram memang kumaha gitu deuleu dina kitabna ge pra kiai na menta bego sararese ya sese kiai na ge menta tapi lain di dieu lain moal di dieu mah moal tinggaleun geus daun nya nage kula mangan seukur nguatan doang nah ieu mun nu bagus mah tartib kakana adina jadi geuna tapi teu tartib aya teh aya adina heula ti heula kakana henteu bahkan kakana setruk geus sababaraha taun teu bisa lempang teu bisa nanaon diharapkeun ku anakna ge paeh geus menta cai deui supaya paeh teu paeh-paeh
tapi iya adina maut, bahkan anakna maut. Urusan maut ia adalah urusan Gusti Allah. Dihayang-hayang encan paeh mah teu bae, diembung-embung paeh bae. Ditereup aya hiji awewe dicandung. Tereup nyaholah kampung tereup. Dicandung kulantaran dicandung salakina dinu ngora bae. Kanu kolot mah datang mau pakaian kotor kadinya diuk sakedeung salin deui ber deui. Tinggal nu kolot bae gideug bae. Ke meunang saminggu datang deui kadinya bari marah-marah teh ya. Gubrak-gebruk bae pamajikanna geus teu daya teu upaya. Baju kotor teuneun salin deui ber deui. Kulantaran dirasakeun kitu bae nyana ka imah kula datang Kiai kula dicandung cek nyana bagus cek kula sorga lain sorga Kiai main naon cenah. Ieu mah terus terang bae minta penenang ka Kiai hiji mun bisa meminta cai supaya kula bisa sabar lamun henteu lah kula meminta ditolak bae. Yo ka sorga teh jadi teh maneng kos kitu mah henteu Kiai cenah jalobak keneh jalan sorga mah sok haju bae. Sieu kieu bae neng sing sabar heuh kula minta cai supaya sabar lamun teu bisa sabar tolak bae geus kula daripada ngadorakakeun ka kula ngadorakakeun salaki cek nyana teh. Dibere cai bae ku kula balik nyana. Dirasakeun ku nyana tenangna sakedeung doang. Sapoe dua poe tenang mah nya dua poe minta cai deui cek nyana. Akhirna mikir bae nyana lah cek nyana deuk bunuh diri bae pusing aing. Puyeng cek nyana ieu panyakit ti dieu ka dieu sabelah migrain ieu. Puyeng migrain dijieun tam. Awak nyeri cek jada dirasakeun barang dicandung teh katenangan tata dina mah timbanganana 80 barang dicandung ku ari 35. Tinggal tulang doang. Mun aya anjing diudag anjing pajar tulang hirup. Duh cek yana ya awak geus kieu bae puyeng amat. Dia puyeng jasa ya puyeng. Geus ka dokter. Ka dokter dibere obat, kesep obat puyeng deui. Ke ka dokter deui. Malah di ronsen panyakita. Tetep puyeng mah puyeng bae hayang. Puyeng ke kesangan, kesang tiis. Kesang tiis. Akhirna nyana neangan alternatif cek nyana neuk bunuh diri bae. Cara make bunuh dirina make paranti anu sok diusap-usap teh ka dieu obat nyamuk teh naon karanganna? Puspa. Sari puspa diasupkeun ku nyana kana gelas 5 set aja diaduk-aduk ku nyana kana gelas diinum lak pasti aing paeh cek nyana geus siap-siap bae tapi tetep muji mah inget nyana bunuh diri ongkoh muji ongkoh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kesangan luar biasa kesang wah paeh asana cek nyana ieu paeh kajen goku mah direungit ge paeh komo aing cek nyana terus gitu bener main puyang aya tak mata reup teu kebel hudang 10 menit plong becager puyangna teh cager awak nyeri henteu masyaallah cek cenah nu dimaksud bunuh diri kok jadi cager nu mantak besi di dieu aya nu puyang puspa cager saya tadek bunuh diri terjadi jana bebeja kakula bari seserian bae Kiai cenah kula dek bunuh diri terjadi pan terjadi hartina dilaksanakeun tapi teu maot oh bener cakuran jamaot mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun di kampung Jati aya di Jati eta mah TBC jadi lamun peuting keh be batuk be teureun-eureun batuk be datang ka diusapan ku pamajikanna di kieu-kieu tetep be batuk be geus sababaraha bulan batuk frustasi nya
lah ceknya naing mau mendingan paeh bae bunuh diri akhirnya neangan baygon cair teh dikadijakeun kena gelas seduh make caihan diinum punya lek niat paeh maksudnya nawaitu an amuta langsung naik ngapain berarti aing paeh utah uger terus kala luar makanan minuman kala luar bahkan bau kan hejo hidung keluar kabeh bea keluar kabeh leles kieu cager TBC-na cager bae geus datang ka kuari hirup keneh TBC-na cager bae geus cager tah matak besi aya nu batuk bae baygon coba ge mun teu koit bisa eta mah keur carita ajal ai can datang ka ajal atun teu bae masyaallah tapi datang ka ajal mah babari bae nah di Cisoka ngan moal dibejakeun Cisokana di desa mana eta mah mah sejarah nu kukula dicarita-caritakeun we tas keliling Wali Songo balik datang ka imah Isya mandi tas dahar terus salat tas beres salat sosonoan jeung pamajikanana geus beres sosonoan lain beres sosonoan keur sosonoan cak pamajikanna ka haji kebel amat tuh turun-turun di beuteng bae teu turun-turun saknya pan ngabeuratan ieu ka haji tapi diantepkeun bae meureun saminggu sono jasa meureun ya biasana sono ge tilok kieu-kieu teuing ieu mah teu turun-turun aju dibeja di ciwit ku pamajikanna cicing we ka haji man kebal amat teu turun-turun haji dibalikeun ku pamajikanna gubrak geus nyawaan paeh di luhur beuteng coba eta pan nu tak sing hade ge ya Allah ya Rabbi tengah hiding di luhur beuteng maot mah tengah hiding di kendaraan tengah hiding keur di masjid ai kiai nu di Bogor mapan keur amin tas wiridan magrib Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar mau deres taman nu kos kitu mah di Bitung hiji deui di Bitung gosok ngaji malam Salasa bae ka kula tas keur salat duha teh mah keur sujud cak pamajikanna angel amat teh ka haji sujud teu hudang-hudang tamu geus aya deui sujud bae kieu dideuleukeun sujud deui dideuleukeun sujud deui dideuleukeun sujud geus aya sajamna sujud bae dideukeuten ku pamajikanna sujud bener apa lain sih cak angel amat ditohel ku pamajikan dikitukan lu mau nah iyalah nu mantak sing hade urang ieu nya lantaran maot mah kos kitu kumaha Gusti Allah bae urusan maot ulah sieun-sieun lantaran tama urusan ajal nu paling dipake khawatir jeung sieun mah ieu sanggeusna maot urang dicabut nyawa set mata urang muka gilir gumilir kakatuhu kakenca kakatuhu kakenca ketika ngagilir kakatuhu ningali pemandangan surga ketika ngagilir kakenca ningali pemandangan neraka terus baik kakenca kakatuhu di mana-mana eureum di katuhu tet surga di mana-mana eureum di kenca set neraka min alamatis syaqawah kos kitulah sakaratil maut ya Allah ya Rabbi urang ke bakal kumaha eta sakarat apa dikatuhu apa dikenca iyalah nu selalu dipikir ku para solihin ku para wali-wali Allah ku para ulama ketika penting ke di mana eureun mata urang dibawalah roh ka Yerusalem di mana didinya teh urut Kangjeng Nabi ka Masjidil Aqsa lantaran didinya lah tangga nu ka luhur langit roh urang dibawa kadinya ditaekeun ka langit ka hiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geh lamun bagus lamun roh urang goreng teu ditarima kakarak di langit ka hiji bae ge ditanya engke malaikat ditanya malaikat teh hei malaikat ulan saha eta roh saha nu dibawa ieu mah roh dedi urang mana saga
kumaha coba deuleu bukuna heula barang di deuleu bukuna ngadu kotok aya main gapleh loba main remi ambalaya bahkan nyedak-nyedakeun si embal loba jasa cak malaikat salatna saeutik puasana saeutik maksiatna loba teu narima langit kalur kahandapkeun deui dijejak ku malaikat set kahandap tapi lamun bagus naik langit kahiji bagus langit kadua bagus katilu bagus kaopat bagus sampai ka sidratil muntaha irji cek Allah balik nu jore jeung nu bagus bakalna eta roh cicing di luhur lawang hari di mana urang berbaring di dinya neuleukeun urang ka urang sorangan oh ai nu ngalayat ka deuleu ku urang ka tangga daratan nu ceurik sagala rupa urang terus dibawa ke tempat mandian milu urang di luhur neuleukeun jasad urang dideuleukeun ku urang dipandian nu mandiana kadeuleu ku urang saha-sahana beres dipandian geus disiapkeun boeh di tengah imah langsung dikadenyakeun plek urang neuleukeun di dinya langsung diwedakan langsung dikapasan beres terus dibungkus kahiji bungkus kadua bungkus pas bungkus nu katilu urang asup ka dinya sup dibungkus aya di dinya terus ditalian reketan dipocongkeun nu kamari ieu make lepis kamari ieu make dasi kamari ieu make jas kamari ieu make jubah sampingna ge BHS tamer dan lain sebagainya poe ieu mah dipocongkeun bae tengah hiding eta tiap bupati gubernur presiden komo RT mah alah geus pocongkeun bae geus habek malah mah hirup keneh ge pocongkeun habek dipocongkeun bae tengah hiding saha-saha ya Allah ya Rabb langsung dibawa diasupkeun kana jenazah disolatkeun imamna saha urang aya di dinya ngadenge Allahu Akbar ngadenge bawa ke kuburan urang aya di dinya ngadenge urang Masya Allah mun teu percaya gara paeh ge di dinya asupkeun ka jero kuburan diazanan urang ngadenge terus dikakalerkeun buka pipina adekeun tempelkeun kana taneuh nu kuari pipi jadi kebanggaan artis LDL nage 27 lapis maka shadow dan lain sebagainya isu pageto mah ditempelkan ke dia nu kuari jadi kebanggaan pipi aya riaan di dieuna aya asa kasep aya asa gelis aya asa bagus lain dipake bersyukur ka Gusti Allah di wuduan dipake ka Gusti Allah ibadah dipake acting-actingan dibales we tempelkeun asalna tina taneuh minha khalaqnakum kuari ye dikataneuhkeun deui wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tempelkeun buka yeuna buka hijikeun tali-talina ka dinya tutupan plek geus mulai rada poek oh mana golok ieu kurang pas ya ieu kurang pas urang ngadenge di dinya tah kurang pas ya ade golok bos tincakan korolok urang ngadenge korolok oh beuki poek nu kamari dibanggakeun ku urang guru urang poe ieu mah muridna sorangan nincakan ka guruna nu kamari ieu anak ngahormat ka indung jeung bapana poe ieu mah ditincakan ku anak nu kamari ieu bos urang poe ieu mah ditincakan sahabat tidak terkecuali bahwa ka leuweung geus teu layak hirup di lembur lantaran geus eueuh nyawaan sebab lamun geus pae mah boro-boro sasaha pamajikanna ge geus embungeun babarengan geus pae mah boro-boro sasaha salakina ge geus embung
andai kata di dia aya panganten anyar kakarak saminggu kemudian pamajikan maut tengah peting kira-kira jam 12 di kamar sorangan sarakina bebeja ka bapana ka mana hararudang kabeh tetangga hararudang jam maot ieu cak mitohana ceng kabinantuna aja aceng maka karak saminggu ieu nya ieu mah kieu bae beusi aceng deuk sosonoan aceng di jero kamar bae kuncian kami mah di luar bae cak minantu udah jadi saja sari kita duaan bae di jero kamar sanajan karak saminggu moal daekeun embung cak minantuna emang guna embung ih bapak sok macem-macem bae henteu ieu mah beusi sono bae lah 1 juta kali sono embung emang kunaon gitu ceng tumbung dah mah kieu bah kamari mah mun di toel noel deui kuari mah di toel ngabaged bae kamari mah diajak seuri digoda nyana seuri deui atuh kuari mah pan mun urang seuri sorangan bae embung jadi berbeda mantak embung dina seuri nage ku urang diajakeun seuri nyana seuri atuh urang bisa paeh di dinya embung tak jadi berbeda geus lain alam nyana nage geus teu betaheun kuari geus aya di jero kubur mulai talqin La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cek Imam Subki barang datang kadinya urang huda nyekel ka dieu oh aing pae ya dedi ya haji sadar sahabat nu maotna uzkurillah alladzi khalaqta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan didengekeun sampai selesai oh aing pae beres urang barali kabeh nu ngubur geus salam assalamualaikum ya dedi antum lana salapun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun nasallallahu lana salama wal afiyah wal barakah terus beres urang balik mulai amal datang lamun amalna bagus kaset jasa nyesengit lamun amalna goreng masya Allah jobed bahasana ke jobed leuwih ti jore jobed mah jobed masya Allah kan nya bau nya jobed tergantung kumaha keur di dunyana urang beramal urang hudang aya saha kasep amat wow bae lain asana can orang nu kasep kos kieu jadi saga mah nu kasep kos kieu paling ge haji sadar jasa kitu ayana yeh macam-macam bae ieu teh babaturan keur di dunya asa teu boga batur kos kieu henteu ari eta salat puasa zakat haji tahajud duha sedekah kabeh dihijikeun tai jadi kula oh amal kula muhun geus tenang bae tenang bae sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya ente sare bae kula nu bakal ngajawab tenang geus masya Allah saat-saat urang eueuh nu ngabaturan ternyata amal barang nu jore mah ieu saha jore amat wah tuau bae lain asana can nyorang deuleu kos kieu jas itu dia aku sai batur ente batur di mana aya eta ngadu kotok ye main gaple ye mabok teh urang diseret teh ieu mawasi embah teh anu disedekeun di mana eta susunan nu di ojol jeung baso teh ieu insyaallah segala rupa amal goreng diwujudkeun jadi kula
sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya, "Hah, si aing teh tanggung jawab." Masya Allah. Sia hade ta ieu urang bakal kos kitu Gusti Allah nu agung. Masya Allah. Mentak dijaga sebagai mata urang, dijaga sebagai celi urang, dijaga sebagai irung urang, sungut urang, beteng urang, dubur kubul suku, beteng urang, terutama hati urang. Moal kebel hirup di dunia, ulah soko komuan. Urusan dunia mangga bae tamah nu tani, nu dagang tapi sesuaikeun jeung aturanana. Ja aya aturan bersyariat urang teh atuh, dagang cek syariat kumaha nu bener. Tani cek syariat kumaha nu bener, urang jadi pemerintahan ti mimiti desa datang ke presiden jaya aturanana nu bener. Ieu isu pageto bakal ditanya urang, seluruh aktivitas urang, amal urang nu ku urang digawean bakal ngawujud jadi batur urang, lain bae di kuburan batur eta teh engke bakal digiringkeun milu ka mahsyar, bakalna ditimbang amal, amal eta milu bakal nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, amal eta milu bae, lain sakadar di jero kubur terus bakal jeung nyebrang-nyebrang. Bayangkeun coba ku urang, beuh lamun urang mamawa amal goreng di jero kuburna bakal kumaha, digiring ka mahsyarna ka mauqifna bakal kumaha, ketika ditimbang amal urang, ditimbang nu ngabaturana amal urang nu goreng teh, ya Allah ya Rabbi, sedih amat. Bayangkeun coba pikiran urang ke dimensi amal, ke dimensi alam nu itu. Jadi dunia masa keudeuh. Dan mentek ge sing ade jaga mentek cek para wali Allah deuh beramal syariat maloba jasa, tetapi beramal datang ka ihsan mah hese jasa. Iman diaraji, Islam diaraji, tapi datang ka ihsan hese. Ihsan teh hartina kumaha? Ihsan teh asa neuleuh ka Gusti Allah. Lamun teu bisa asa neuleuh, asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Mantep jasa urang lamun geus asa dideuleukeun bae heulanana nu paling rendah. Urang salat asa dideuleukeun ku Gusti Allah, urang puasa asa dideuleukeun, urang dagang asa dideuleukeun, urang munggah haji asa dideuleukeun, urang tani asa dideuleukeun, sagala rupa asa dideuleukeun, aman hirup urang. Ieu nu mantap urang popohoan ge teu asa dideuleukeun-deuleukeun acan komo asa neuleuh ka Allah mah. Aya aki-aki umur 90 tahun masih kaneh nanyakeun remote TV pan belum. Geus ngageter bae na ieu. Teh ku galedeg gitu aki-aki. Dipencet drak. Waduh bener aya dangdut. Cek yana gedekeun sorangan atuh, gedekeun. Aki mah pan geus torek, gedekeun. Geus gede teuing ki. Sia, gede teuing ge. Aki mah teu gadenge. Aya nu ngahalangan. Awas kahalangan aki. Marahnya na. Eta akibat naon? Asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun boga asa dideuleukeun ku Gusti Allah mah malah nyarekanan eta. Malah nyarekanan boro-boro hayang neuleuh. Mana geus kolot, mun diambean ieu nangis bau kuburan. Tapi masih keneh neuleuh TV keneh bae nanaonan. Ieu lah akibat teu boga rasa dideuleukeun. Mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui. Aduh mantep tah. Bobogohannya nah, itu santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si Mbak. Kabeneran, pas jam 9:30 si awewena deuk beli baso, kabogohna aya. Pan pas jasa eta. Pas jasa. Barang disapa di tengah jalan neng urang ngobrol lah sakedeul itu. Atuh dasar sasarua bogoh atuh siap. Atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu. Lain monyetnya negatuh bobogohan diuknya rada ngarendeng seeti ai patoel mah tilok santri mah haram, ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna ngarendeng kan ai praktek sila laki ngadeuketan Noel begitu cek mah jika ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pan can nikah atuh teu naon sakedar Noel mah kieu bae cek yana lamun urang deuk happy
coba pangningalikeun heula bisi aya kokolot bisi aya anu neuleukeun pan urang isin cekna teh ai kitu Bang geus eueuh sasaha ya tinggal urang duaan oh masalah cekna coba kakak intip heula diintip tah ku si lalakina teh santri keneh santri urang sagama emang kitu ieu kadi jadi neng geus eueuh sasaha bener coba kebelah ditu besi aya keneh di deuleuan deui balik deui geus teu aya sasaha neng geus aya di deukeutan coba abah tuh ibah abah emak besi aya keneh di hareup coba ditempo neng geus nutup malah mah geus nutup geus teu aya sasaha deket si santri dieu ka dieu begitu dicekel pundakna cak awawena coba Allah geus hees tancar atuh si lalakina ngejak je cak santri lalakina atuh Allah mah la takhudhu sinatu walan naum atuh haju ngadalil panjana di dinya Allah mah tilok nundutan tilok es atuh aya teu nundutan teu es mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geus lah ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak tapan eta aya ihsan mangeunahkeun aman sakitu geus duduaan manusia sekitarna geus eueuh tokoh geus eueuh nu ronda geus eueuh di deuleu indung bapana geus sare geus endeu kamaha deui tinggal duaan doang lantaran di jero dadana aya ihsanan nyana pan ngomong Allah geus hees tancar atuh ngageter santri mah dikitukeun tapi aya si emas mah moal muncak si neng teh Mas jangan dulu emang kenapa Tuhan coba udah tidur apa belum wah inget Tuhan lagi begini inget Tuhan mending inget hantu aja aya ihsanan moal jadi pengaman di jero hati aya ihsan mah nemantak dina irsyad aya dongeng kieu aya hiji awewe ngaranna Siti Malikah waduh tama geus anggeus tama geulis geus pokona hese tama irungna mancung bulu matana bentik masyaallah pipina ngadaun seureuh ceulina rangcung pohara jasa tamah lenggik sakumaha biola aduh bitisna ngabuah jantung kurang dia mapan ngabuah nangka malulu Pak saware ieu mah geulis jasa ngan hargana teu kurang ti asyarati alafi dirham 10.000 dirham mahal jadi nyana teh WTS wanita tuna susila eta bahasa orang Jakarta bahasa orang dieu mah dongdot bahasa belah ditu belah Bandung perek ngaranna bahasa nu kuari keur ngeteren mah jablay jadi WTS dongdot jablay alfazun mutaradifatun bimaknan wahid cak santri mah eta keneh aya hiji santri ustad eta kabung bulengan leuleus Siti Malikah teh ku geulis amat ka si budak tandingna aing mah hayang jasa ngasaan hees jeung nyana ngan tarifna 10.000 dirham geus aing mah deuk dagang heula deuk mencari heula ke geus aya pokona aing sanajan sapeuting kudu hees jeung nyana dikersakeun deui menang tah harga 10.000 datang ka dinya tok siapa saya ini Abid iya bawa uang berapa sesuai tarif kalau sesuai tarif udah tenang dibukakeun pintu terbuka buat yang bawa uang 10 dirham 1.000 dirham 10.000 dirham asup si santri ka jero ustad teh nulu kagelisan geus pohara jasa kunci lawang geus beres kunci lawang ngobrol sanggeus ngobrol langsung dibuka bajuna si ustad ge dipangmukakeun bajuna deui baju kaosna dibukakeun beres nyana ge BH-na dibuka wah gunungna geus kadeuleuh aduh tinggal androkna ge diporosotkeun tinggal 2 hijina
sanajan kikituan ke modal haji sadar mah geus naonan geus kolot kitu tinggal hayangna doang hek bae sakali naik pae nafsu besar tenaga kurang nah tinggal sempakna doang salak lalakina dibukanya na dibuka nya geus ngadangkak di luhur kasur sini abid kita senang-senang kita happy begitu dipeluk ku awewe na teh eta kesangan terus gegeter-geter cek Siti Malika asana ti mimiti jadi WTS kakarak manggih lalaki dipeluk ngageter kieu ujung kesangan kieu dinasehatan ku nyana tenang bae emang kunaon abdi sieun moal aya sasaha sieun ka saha geus terkenal Siti Malikah mah di mamanage eueuh kasieun geus tenang bae diusapan terus begitu dipeluk beuki ngageter sakumaha nu nirisan kaget Siti Malikah teh ditanya emang kunaon sih bisa ngageter aja kesangan kieu pan ieu geus sejak meureun mantan kieu kula geus sejak ka dieu sanggeusna geus sejak benang neangan duit teh geus sababaraha bulan makana kok bisa jadi kieu tapi tiba-tiba kula sieun ka Allah hah sieun ka Allah asal dideulekeun ku Gusti Allah meureunangan ngeunahna mah hanya sababar menit atuh nguruskeun sajam 2 jam tapi engke di jero kubur bakal dikumahakeun jelema nu zina eta kula boga sieun kitu tah geus kula mah duitna mah los bae cokot tah mah sedekah bae ngan kula mah deuk balik bae maduh sedekah ka WTS mantep jasa aturan mah dikamasjidkeun saga kuduna mah ieu mah sedekah ih cek kira-kira engke heula teu geunaheun dikitukeun mah kula mah kajian guku mah gedek nanya bae ieu nu mantak kieu kunaon sieun ka Gusti Allah lantaran Allah mah teu pernah nundutan teu pernah sare tetep kula dideuleukeun bae nang ibadah sababaraha taun mah nya kudu hancur ku sababaraha menit sababaraha jam moal kula mah kajian guku mah ge adapun duit nang sejajang neng mangga bae waduh cek manehna asana can pernah manggih lalaki model kieu kok ieu mah jadi kieu bae kula mah minta alamatna kula deuk nuturkeun tetep mun kula jadi pemajikan kakak daek tante ih naonan boga pemajikan WTS mbok loba keneh santriwati ge henteu kula mah ieu mah deuk mengabdikeun diri bae tah mah deuk kawin deui jeung nu sejen teu naon kula mah deuk jadi nu kadua nu katilu nu kaopat masalah geus kula mah hayang dididik bae mah ridho jasa tamah misalna kula deuk di naon kitu ngaranna deuk di naon kitu digilir 2 poe sakali 3 poe sakali 4 poe sakali kula mah geus ridho ben penting mah hayang jadi pamajikan minta pangbimbingkeun ke lamun daek kula dibukakeun lawang lamun teu daek moal kula lantaran nyalametkeun awak geus pokoknya mah teu naon minta alamat dibere alamat balik si santri datang ka imam mandi sanggeusna mandi terus salat tobat ka Gusti Allah tobat terus tobat izin jasa ka Gusti Allah masyaallah masih keneh disalametkeun aya ihsanan mah salamet bae tapi pan kuari mah boro-boro ala kehejo ustad ge loba nu kajadian boga anak di luar nikah bloon jasa ustad tapi lain di dia mah ya hiji doang lah ieu teu beres ya kuari alam masyaallah karim eueuh ihsan mah cilaka akhirna Siti Malikah neangan begitu neangan kapanggih begitu kapanggih si abid teh kaget ku kaget-kagetna embungnya na teh kawin jeung Siti Malikah nirisan deui nirisan pinsan pae harita keneh diurusan sanggeusna diurusan cek Siti Malikah ngadongengkeun ti awal tepikeun ka eta beres dongeng kula moal balik besi boga dulur komo adina kula hayang ditikah demi cinta ka Ki Abid tetep kula mah kajen ditikah ku adina ge masalah aya cenah adina ngan miskin oh masalah lah jadi begini aja geus kebal kula sugih bae bari hayangnya coba kawin jeung nu miskin ceuk tah mun aya awewe kos kitu mantep nekat tah mun aya awewe geulis sugih kemudian nekat kawin jeung nu miskin mantep eta sebenarnya ulah saya haji sadar gedaikeun ieu sebenarnya
tah kesimpulan lama dikawin nah iya aya ihsan Masya Allah lamun orang nyaritakeun jelema nu bisa ngajaga mata bae hiji salamet baheula zaman Kangjeng Nabi Musa teh di Israel kali Bani Israel loba kuari anu ziarah ka Israel ka ditu kamari mah kula kakarek datang ka Irak ka Iran di ditu zuhur sejarah katusi ka makom kitu Imam Ghazali Masya Allah kuari lamun ngaji Ihya ngaji Minhajul Abidin kabayang makom Imam Ghazali nah ieu mah ka Israel dina aya makom Kangjeng Nabi Musa di Hebron tah baheula Kangjeng Nabi Musa kungsi kohtu teh paila masyarakat urang Bani Israel demo kabeh ka Kangjeng Nabi Musa titah istisqa akhirna diizinan ku Gusti Allah istisqa cek Kangjeng Nabi Musa ukhruju ilal jabal yu urang ka gunung urang istisqa di gunung berangkat kabeh ka gunung ngan cek Kangjeng Nabi Musa dulur-dulur kabehan lantaran urang endek mentah hujan berarti endek ngandelkeun doa sedengkeun doa teh nu diijabah nu bersih lamun teu bersih moal diijabah ku ayana sakitu mohon dengan sangat ka jelema nu boga dosa ulah milu jeung kula jelema nu ngarasa boga dosa ulah milu akhirna masyarakat kabeh aing boga dosa teu milu kabeh teu milu ditanya ku Kangjeng Nabi kunaon itu marilu kabeh mah kabeh ge nu kaluar tina dosa aja berdosa kabeh kalau salah cek Kangjeng Nabi Musa daripada dibarengan kunu dosa kunu berdosa engke teu diijabah doana mending ulah marilu aya jelema buta kieu aya buta ulah aya maneh teu ngadenge instruksi ti kaula ngadenge aju maneh kurang teu balik ulah mandek milu bae jeung tuan emang maneh ngarasa teu boga dosa duka henteu ngan kula mandek milu rarasaan mah kula mah teu boga dosa ngan pernah kieu doang kula mah baheula begitu kaula keur lempang eta manggih aya lawang muka begitu buka kukula direret aya jelema kolebat bae duka awe buka lalaki harita teh kula ngarasa dosa boa lalaki boa awewe munajat ka Gusti besi dedeleuan kula nu eta teh doraka abdi mah deuk dicolok bae mata Gusti tobatna dicolok matana bret dikaluarkeun abeh teu neuleuna naon deui tah tobat kula kos kitu mun eta dianggap dosa kula moal milu mun eta teu dianggap dosa tobat kula ndek milu jeung tuan ye Kangjeng Nabi Musa poharai jelema ieu tobat datang ka kos ge milu ieu mah teu berdosa ieu mah milu aya langsung nya ngadoa kudusun terus beres encan ge anggeus acan ngadoa geus hujan ngeberleg Kangjeng Nabi Musa jeung nyana babasuhan balik tak eta teh ngajaga mata poharanya satu ketika deui begitu aya hiji perjalanan di perjalanan ieu kaum pedagang begitu keur lempang aya maung galak jasa maung teu meunang aya nu ngaliwat dicaplok bae ku maung eta mah asal aya nu ngaliwat budak pemuda caplok bae aya nu ngaliwat deui awewe capok bae aya nu ngaliwat deui kadinya calon lurah dicaplok bae modar geus banding dipodaran habek maung kos kana itu yeuh podaran kabeh dileg-leg bae ku maung kabeh bingung ieu urang neuk liwatna kumaha ieu waduh aya tah nu nanya dulur kira-kira saha ieu seorang lalaki anu mawa pedang gas urang gelutan ku pedang malah ajen kuku mage manya teu paeh aya nu ngajawab aya nu mawa pedang meureun nyaho aya nyaho eueuh lalaki ngan henteu kudu ku lalaki asana di luhur onta di jero sakeduk aya seorang wanita asana cukup ku awewe eta ge boga amat teu kudu ku lalaki cukup asana ku awewe eta bae ge coba ge awewe eta mah ahli ibadah ka Gusti Allah coba datang tak awewe ya bunayatu he wanita unzuli coba turun aya naon sebenarnya dihareup aya macan setiap anu liwat kabeh dileg-leg ieu ge calon lurah geus dileg-legan kabeh paraeh kabeh
cek awewe atuh calon lurah mah kajen kana malodar ih suka juki kituana desa sanu mimpin atuh kanyeun KTP hese ieu mah tulungan bae awewe nyana kieu ulama moal turun cek awewe salamkeun bae bejakeun Fatimah hatur salam ka eta macan kami berserta rombongan deuk liwat salamkeun ge ka ditu ge asana macan kudu indit. Wah hebat amat ku salam doang bisa indit. Oh tama awewe lain bantrak-bantrakeun. Coba tanya alamat orang sagata lain teh sih. Coba cenah. Bener bae. Wahai macan. Macan nanguh kieu. Fatimah yukriuka salam. Fatimah ngahaturkeun salam ka anjeun. Ayeuna aya di sakedup kami jeung rombongan Fatimah bakal liwat hampura eta macan teh ngarti unggeuk indit geus bae indit aman berangkat terus eueuh nu ngaganggu eta si lalaki kaget eta awewe ku hebat-hebat teh hatur salam doang bisa liwat nanya nyana neng ai neng eta kunaon make henteu turun ngan salam doang ge eta macan bisa sieun emang kunaon cek awewe kaula mah embung turun teu kudu turun ge geus lah sakitu mah insyaallah ke neng nu mantak embung turun kunaon nu mantak embung turun kulakan awewe ai macan lalaki teu bagus atuh mah nya awewe neuleuh ka lalaki ka macan ge embungeun coba neangan awewe di dieu coba nu embung di deuleu ku lalaki mun aya sapotong be ngajaga mata ya karim istimewa jasa tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata dijaga ceuli dijaga lantaran al ainani tazdiyani wal udhunani tazniyani wal yadani tazniyani cek Kangjeng Nabi wal ridlani tazniyani mata zina ceuli zina sungut zina leungeun zina kabeh zina engke kaget urang begitu ditimbang amal padahal mah teu pernah zina tapi itu lisan zina ambalaya lantaran teu bisa ngajaga mata acan teu bisa ngajaga ceuli acan jaga mata jaga ceuli hese cobalah datangkeun ibadah ka boga rasa asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun urang teu bisa asa neuleuh ka Gusti Allah rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun urang geus datang ka dinya nahen coba ge moal capek urang keur leumpang aya awewe ye moal capek begitu di dalam perem tanya kunaon perem hidung sugan teh haram sial sia mah lamun urang datang ka dinya teu melu mantak mata biasa bae okos anu neuleuh padahal hate urang teu biasa ihsan teh kos kitu nah kula ngajakan khusus jang diri kula oge jang urang kabehan yu urang ibadah ka Gusti Allah baguskeun Islam baguskeun iman datangkeun ka ihsan minimal ner-neran bae asa dideuleukeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantep jasa lamun asa dideuleukeun ku Gusti Allah mah urang teh bakal boga dimensi di luar nalar lamun urang geus datang ka dimensi eta bakalna urang hirup laluasa jasa sebab mata urang mah ayana di alam anu sogir dedeleuan urang terbatas tapi ketika urang geus asa dideuleukeun ku Gusti Allah mata hate urang bisa nembus ka kuburan bisa nembus ka mauqif bisa nembus ka mahsyar bisa nembus ka jembatan Shiratal Mustaqim bisa nembus ka neraka bisa nembus ka sorga bisa aya rasa sieun ka Gusti Allah iyalah lamun urang geus datang ka dinya nikmat di mana atuh kiai eta teh belajarna sugan aya di SD moal aya di SD di SMP moal aya SMA moal aya kuliah cenah jauh di mana tuh aya ge di pondok pesantren ngaji heula nu rapi syariatna imanna dirapihkeun ilmu kalamna kabelah dituna eusian di jero hate urang ku inget ka Gusti Allah engke ge ner-nera lamun urang geus boga rasa nikmat ibadah sorangan geus aya tinggal sakitu bae
loba jelema urang biasa baik, tapi ketika kersorangan nikmat akal urang bakalna leuwih tibatan nu sejen. Sebab akal teh aya akal jasmani, aya akal ruhani. Kabelah ditu nama aya akal imani, aya akal ihsani. Lamun urang ke ngaji torekat mah kos kitu. Akal jasmani, aya akal islami, aya akal imani, aya akal ihsani. Panjang urang mundongeng akal bae gitu. Di antara anu loba akalna hewan mah kancil. Eta kancil teh sanajan detik tapi akalna nya nama di luar nalar. Boro-boro sasa mau ge eleh. Nah, saeutik deui kula sok dongeng kancil teh. Aya hiji hewan rajana ngaranna rajana kan maung. Ta eta maung teh ngadaharan hewan nu sejen akhirna hewan-hewan musyawarah. Cek hewan-hewan teh urang ieu unggal poe di daharan bae ngan ngadaharna ngacak. Kuari mah kieu bae lah, urang suguhan bae sapoe hiji, sapoe hiji, sapoe hiji. Abeh teu ngacak. Ku ayana sakitu engke kurang dikocok saha nu kaluar eta dibagikeun, eta nu kaluar eta dibikeun. Setuju teu? Setuju. Musyawarah jeung maung. Kuari mah barang daharna ulah ngacak. Kami geus ngayakeun permusyawaratan. Jadi tiap-tiap poe kami dikocok eta nu kaluar jadi santapan ente sebagai raja di leuweung ieu. Setuju? Ya aing geus musyawarah mah cek mau enggak masalah. Enggak masalah, kami mah nu penting aya dahareun. Kitu bae geus. Sapoe blek embe dikeun. Alhamdulillah cek mau. Poe esuk blek aya deui kotok. Pan leutik atuh kaluarna kotok. Oh iya geus masalah geus kotok. Isuk di Persib blek aduh leutik deui wae cek cenah. Ieu nu kaluar. Berdasarkan permusyawarahan seperti ieu. Oh iya geus masalah. Begitu dak isukna eneng, ieu mah rada gede ya. Cek cenah. Mantep. Sebeuh ieu mah. Barang hari kaopat blek kancil. Kancil mana ieu kena giliran. Oh, no problem. Cek kancil atuh siap bae cek cenah atuh jatuh. Urang mah geus nasib beureunan. Waduh mantap jasa. Meureun kancilna ngaji nyahokan nasib sagala eta. Siap. Datang. Waalaikumsalam. Kancil jeung. Mana jadi santapan pa ieu? Ngan hampura cek ngana. Kunaon? Aya nu ngahina ka ente. Ngahina. Satu nu ngahinana. Kancil kene kamari ngomong jeung kaula. Lah raja siga di raja-raja kos kitu bae ge dihormat. Maning urang bunuh. Cak mau mana kancilna? Aya di ditu. Nu bener sia. Hayu ku kula dituduhkeun. Hayu daripada ngadahal kula mendingan itu heula cek jalan teangan. Engke lamun kapangi itu hakan kula ge hakan. Jadi dua poin. Ieu mantep oge pikiran sia. Oh tuh kula teh ya. Ayo geus moal kudu ngarugikeun cek nya. Ayo tuh, ayo hayang babari cek nya teh kula numpak di luhur. Ayo boleh geus. Naik nya di luhur singa. Cek kancil eleh sia ku aing. Tuh, mau nggak ditumpakan baik ku kancil mah. Kemana ya? Kaler, kenca. Kemana ya? Katuhu. Kemana ya? Lurus. Nyana orang kerenangan sumur. Kancil teh asana belah ditu aya sumur tah cek kan. Terus kenca, aduh lurus. Ingat cenah aya sumur. Di mana ya? Tah setik deui. Barang setik deui. Tah, iya. Tuh saknya teh neuleuh ka cai pan di jero tuh kancilna tuh padahal mah bayangan nu di luhur teu antapara deui eta si maung teh ngubruskeun maneh budak maksudna ngudag eta kancil mah ngaluncat teh podar sia bener bae ka jero bae atuh maung cek kancil teh atuh aing dilawan saya tak kos kitu urang jadi kiai kudu jadi kancil. Jadi ustad kudu jadi kancil, ulah bisa dibawa ku calon bururah lah. Eta mah kiai murahan nu kos kitu mah tuh. Ulah duitna mah cokot bae man milu ulah. Kiai boloon mah kos kitu. Urang hayukeun kepala desa lantaran desa ge mun eueuh nu mingpin cilaka. Sebab dina kitab Ihya kudu aya pemimpin sekup RT, sekup RW, sekup desa, sekup kecamatan, sekup kabupaten, sekup negara.
pamimpin doraka kabehan ngan carana hiji ulah ngagunakeun duit sebab duit anu disawerkeun haram nyawerna haram narimana sebagai kiai ngadoakeun mana nu terbaik etalah nu jang mimpin adapun nyana mere andai kata merena leutik ulah ditarima saruana teh kiai bloon ulah ditarima haram nya kuat apa henteu kula tahadus binikmah kula mah tahadus binikmah di zaman Megawati 1 miliar datang ya kerta tahadus binikmah teu kabita dihitung-hitung datang ka kuari teh geus aya 9 miliar mun ditarima cak aja sopa lain dikeun ka aing lumayan bae cenah sia deui nanaonan atuh ulah Pak Ismet ge lain teu mere 2 kali 500 juta 500 teh diterima 500 teh diterima ulah henteu bae mentak sapira ukuranana dahar nginum ibadah dahar teu pernah kurang inum teu pernah kurang ibadah masih teger keneh duit dukos kitu jang naon loba contona dibangunkeun ku Golkar ngejegir majelis taklim jeung pondok pesantren santri ambalaya baralik pengajian mingguanana baralik eta geus jadikeun contoh nu mantap kula mah dipake ka greget bae ku pamarentah jeung ku kiai selalu ngomong kos kitu henteu kumaha deui atuh urang ngomong kitu kabehan agama henteu kumaha ieu geus sabaraha dimensi geus sabaraha taun di zaman bapak kolot urang bapak urang datang ka kuari hancur ku Golkar hancur ku partai lain di Tangerang bae kula cicing di Ciamis kula cicing di Tasik kula cicing di Garut di Bandung kemudian di Bogor terutama di Tangerang teu kudu dicaritakeun kiai-kiaina kabita ku sumbangan pemerintah hancur acak-acakan yuk urang babarengan luhurkeun agama Allah melalui pendidikan pondok pesantren ulah kabita ku pamerena ulah kabita ku sumbanganana kajenting kadeuleuna pondok rombeng menurut mata kasad ieu hina tapi menurut Allah mulia dibandingkeun jeung menurut mata kasad mulia tapi menurut Allah hina naon hartina balikan deui urang teh bakal sakumaha tadi engke bakal datang amal urang etalah nu bakal terus milu jeung urang digiring bakal milu urang ditimbang bakal milu urang ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim bakal milu bayangkeun ku urang diri urang timimiti sakaratul maut datang ka terus dikubur datang ka terus urang bakal jadi ahli neraka jeung ahli surga mudah-mudahan urang doakeun almarhum Bapak Syamsuddin dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina tempat nu layak jeung anjeunna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala taruhun karuhun urang dulur-dulur urang bapak urang emak urang kabeh duges maraot ahli-ahli di dieu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana urang nu bakal maot mudah-mudahan kabehan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang ngahiji di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala sakitu bae ala kadar bihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه اللهم افتح لنا يا الله أبواب البركة اللهم افتح لنا يا الله أبواب العلم اللهم افتح لنا يا الله أبواب الرزق اللهم افتح لنا يا الله أبواب الفهم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم افتح أبواب اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma anfa'lana Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Allahumma ansurna ila sirna min ashabil kubur. Allahumma ansurna ila sirna min ashabil kubur. Allahumma ansurna ya Allah ila sirna min ashabil kubur. Allahumma akhtim lana bis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatamis sa'adah. Allahumma akhtim lana ya Allah bi khatamis sa'adah. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.